jeung sugan nyerieun ditinggang tongongna ku eta karung ambeh kapok mau ngomong kitu-kitu deui. Kira-kira geus wanci sareupna ku eta jalma karung teh dibawa naek ka para tuluy diponcorkeun tina si pandak ditindihkeun ka handap meneran pisan kana tonggong si Nini kalenger dina bawaning ku nyeri. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanu. Zaman baheula aya nini-nini malarat teu kinten-kinten, papakianana geus butut sarta laib. Di sampingna oge ngan ukur bisa nutupan orat. Kitu deui dahar leueutna salawasna ngan sapoe sakali bae. Malah sakapeung mah datang kapot pisan sapoe dua poe henteu manggih-manggih sangu ngan ukur nginum cai wungkul. Ari buburuh daderep henteu kaduga jeung geus henteu laku, wantu-wantu geus kolot kurang tanagana. Jadi kahirupanna raya deui ngantina ngarorotek bae dina tegal-tegal atawa kebon awi. Ari bebeunanganna dipake nukeran beas atawa cangkaruk ka tetanggana. Pandening imahna ngan sempil bae ditangkodkeun kana pongpok imah baturna. Kitu oge hateupna bilikna geus balocor. Wantu-wantu henteu aya pisan anu daek nulung mangomeankeun. Kutina henteu boga sanak baraya, sumawona anak kincu, estuning nunggul pinang. Ari eta nini-nini teh sakitunya kakolotanana henteu pisan nyaho ka Gusti Allah. Ulah pon ngalampahkeun kana parentahna, jenenganna oge henteu apal. Pangrasana ieu bumi jeung langit teh jadi sorangan bae, eueuh anu midamel. Dina hiji mangsa eta nini-nini geus 2 poe henteu manggih kadaharan. Sosoroh nukeran sangu ka tetanggana taya nu mere. Tidinya manehna tuluy ngajentul di imahna bari humandear pokna. Aduh, cilaka teuing diri aing ieu. Nya ayeuna paehlang layeuseun teh. Sanggeus ngomong kitu, tulcel boga niat rek ngarorotek kategal bari sugan manggih dangdaunan atawa bomborosan anu ngeunah dihakan keur tambah ulah lang layeuseun teuing. Geus kitu bral leumpang ngajugjug kategal kaso urut ngaduru anu deukeut ka talaga sarta di sabeulahna deui nyandingkeun walungan gede. Barang datang kadinya eta nini-nini teh manggih lauk deleg pirang-pirang rek pindah tina walungan kana talaga. Sanggeus nepi ka tengah-tengah eta tegal kaporotan panon poe geus kacida teuing panasna. Kutina seuseut datang henteu bisa maju leumpangna. Kusabab eta deleg kabeh pada nyandang susah tan wande manggih bilahi paeh kasaatan. Tidinya eta nini-nini teh bunga kacida. Pikirna geus tangtu manggih untung menang lauk pirang-pirang keur nukeran sangu. Tapi manehna heran ngeuleuh aya hiji deleg anu panggedena
bisa kabeh baturna. Jeung deui leumpangna oge pangheulana kawas-kawas menjadi ratuna sarta bisa ngomong pokna. Samiun Allah, kuring nada hujan. Samiun Allah, kuring nada hujan. Kitu bae omongna bari tetanggahan ka luhur. Ari ku nini teh didengekeun. Saomong-omongna eta deleg teh hayang nyaho kumaha kajadianana. Barang geus kira-kira setengah jam lilana datang hujan gede naker. Wani cileungcangan. Tidinya eta deleg bari saeun deui laleumpang. Tuluy kebat lumaku. Ari nini teh balik ka imahna, awakna ngadegdeg bawa ningku tiris kahujanan. Sarta balikna lengoh teu barang bawa. Kacaritakeun eta nini teh sanggeus datang ka imahna tuluy mikir bari ngomong di jero hatena. Ih, bawa lamun aing oge nda widi kanungaran Allah teh meureun dipaparin. Ari pi omongeunana mah nya cara deleg be. Ngan bedana aing mah rek nada uang. Tidinya eta nini seug bae tapakur di imahna. Bari ngomong tatanggahan ka luhur nurutan sakumaha kalakuan deleg teh. Samiun Allah, kuring nada uang. Samiun Allah, kuring nada uang. Kitu be ngomongna teureun-eureun. Jeung pikirna ante kacida pandakna ka Gusti Allah. Datang geus teu aya pikiran deui kanu sejen. Ari jalma anu imahna ditangkodan ku imah nini teh banget ngewaleunana sabab gandeng jeung bosen. Saunggal poe unggal peuting ngadedengekeun omongan eta nini. Ngan kitu bae taya pisan repehna. Tuluy bae nyentak ka nini teh pokna. Nini repeh aing kegandengan. Ngan kitu bae eueuh dikasab. Moal nya Allah teh sumping ka dieu seba duit ka maneh. Jeung kitu bae mah anggur ngalasuluh moal daun ka leuweung meureun aya hasilna. Jeung deui lamun maneh teu beunang dicarek gerain dit bae ti imah maneh ulah ditangkodkeun ka imah aing. Panyentakna eta nu boga imah ku nini henteu digugu. Tonggoy bae ngomong nyuhunkeun duit ka Allah. Anggur beuki tambah maksudna. Barang geus nepi ka 5 poena anu boga imah teh beuki kacida garetekeunana henteu beunang dicarek sarta dititah undur henteu los. Tidinya eta jalma tuluy nyokot karung goni beunang ngeusian ku beling. Datang ka pinu sarta dipek-pekan supaya jejel ameh berat. Niatna rek dipake ngabobodo ka nini teh. Sina dinyanaan duit paparin Allah ragrag ti luhur. Jeung sugan nyerieun ditinggang tongongna ku eta karung ambeh kapok moal ngomong kitu-kitu deui. Kira-kira geus wanci sareupna ku eta jalma karung teh dibawa naek ka para. Tuluy diponcorkeun dina si pandak ditindihkeun ka handap. Meneran pisan kana tonggong si nini. Si nini kalenger dina bawaning ku nyeri. Ana geus inget nenjo aya karung ngagunduk kacida atau heunana. Panyanana nyaeta karung teh duit paparin Allah. Anu boga imah teh suka seuri nenjo kalakuan nini dug degdeg semu banget atohna. Geus kataksir pi engkeunana bakal menang ka era kabobodo. Karana nu di karungan teh tete lapisan yen beling. Geus kitu karung teh disembah ku nini. Bari ngomong kieu, Nuhun Allah, nuhun. Nah loba-loba teuing maparin duit teh. Mana ari keur ajengan. Aya keneh nuhun. tidinya tuluy geuwat dibuka. Geus kitu kersana nu agung dumadakan eta beling kabeh jadi duit.
aya uang emas, aya uang perak, jeung deui kumaha gedena bae. Aya nu jadi ringgit, aya nu jadi ukon. Ari isukna tetangga kabeh datang ngadeg-deg yen eta nini menang bagja, boga duit pirang-pirang. Asal tina dibobodo, malah kepala distrik sumping kadinya ngalayan. Sarta tuluy dilaporkeun ka nagara jeung ditetelakeun asal purwana. Ari timbalan ti nagara eta nini henteu kaidinan cicing di kampung eta bisi aya nu nganiaya dipaling duitna. Si nini diurus dipangmeulikeun tanah imah katut eusina. Di wates harita eta nini teh jadi sugih teu kinten-kinten. Kitu deui dipikanya ku menak-menak tina saregep ku maulana jeung tambah alus budina. Kacaritakeun eta jalma anu mere karung beling teh kabitaeunaker ngeuleuh eta nini jadi beunghar. Lantaran dibobodo karung beling ku manehna. Geus kitu boga niat hayang nurutan. Tidinya tuluy nganjang sejana rek badami supaya dibales ku eta nini sina nindih ku karung beling ka manehna. Pokna ini saterangna eta duit teh asalna beling beunang kula ngarungan dipake ngabobodo ka sampean. Kusabab satadina kaula giru ngadengekeun ajengan ngomong bae, nyuhunkeun duit ka Allah, tapi akhir-akhir eta beling dumadakan buat jadi duit kabeh. Ku perkara eta kaula rek nda dibales ku sampean, hayang ditinggang ku karung beling, karena tan wande jadi duit oge saran unggeus kalampahan. Tapi kaula mah hayang ditinggang ku 2 karung anu gede. Ambeh kaula leuwih beunghar mana nini. Teras si nini ngawaler, Hade, heug bae geura tapakur cara kula bareto. Tidinya eta jalma teh tuluy balik sadatang ka imahna heug bae tapakur nurutan sakumaha polahna nini teh. Sarta ngomong pokna, Samiun Allah, kuring neda uang. Samiun Allah, kuring neda uang. Kitu be omongna jeung pikirna ujub kacida. Nangtukeun yen bakal meunang duit ti Allah 2 karung goni parimu. Barang geus nepi ka 5 poena, nini teh tuluy ka imahna eta jalma anu keur tapakur teh. Bari mawa 2 karung beling beunang mekprekan sarta tuluy dibawa naik ka para. Tidinya heug eta 2 karungna teh ditindihkeun kana tonggongna. Barang blug ninggang sek bae kapaehan, malah tulang tonggongna datang kapotong. Arina inget ngageuwat menta parukuyan ka pamajikanana. Heug karung teh dikukusan. Ari mentas dikukusan tuluy disembah bari ngomong nurutan cara omongan nini teh. Pokna, nuhun Allah, nuhun. Nah maparin duit teh rea-rea teuing. Mana ari keur ajengan. Aya deui. Barang geus tamat ngomong, karungna dibuka. Ari breh teh beling keneh. Henteu daekeun jadi duit. Tidinya kacida hanjakaleunana datang ka lembah rek ceurik dina bawaning aral. Saek bae bijil omonganna suaban ngahina ka Gusti Allah. Pokna, naha Allah teh buat pilih kasih. Dipanggieunkeun duit sawareh, ari kaula henteu. Jeung deui kumaha naha Allah teh geus diganti deui tayohna. Danu bareto mah bisa nyieun duit ku beling. Ari Allah nu jeneng ayeuna tayoh-tayoh henteu bisaeun. Di wates harita jalma eta teh gering heubeul nyeri cangkeng tatamba ka pirang-pirang dukun. Tina aya keneh berkah Allah bisa cager oge, tapi tanpa daksa. Jadi bongkok tonggongna. Datang henteu kuat nyiar kahirupan anu rosa.
Lawas-lawas manehna jadi malarat, cara nini teh kawas-kawas jadi teh pak malaratna eta nini teh ka eta jalma. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, simkuring nada dihapunten, bilih dina medarkeun ieu dongeng seueur kelepatan salah ucap. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.